أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alimul ghaibi wassahadah Gusti Allah teh anu maha uning kana nu gaib jeung anu sahadah nu hadir mah gobawa masuhida anu teu kadeuleu kumata kasat urang gaib ku Allah mah kadeuleu jeung kauningan anu hadir mah komo boro-boro ku Allah ku urang ge da kadeuleu kanyahoan geus Gusti Allah mah eueuh anu bisa disumput salindungkeun lantaran kadeuleu ku Gusti Allah jeung kanyahoan lumpat ka mana ayeuna urang bakal kanyahoan nu mantak al-udbaqul al-udbi heran para jasa heranna cek Syekh Athaillah dina hikam jelema kunaon maksiat gajauhan ti Gusti Allah majar teh teu kanyahoan meureun ku Gusti Allah teh emang aya hiji benda nu teu kanyahoan ku Gusti Allah moal aya kurutak kertek nu aya di jero hate urang ge kanyahoan ku Gusti Allah lamun urang boga kayakinan anu mantep bahwa Gusti Allah teh alimul ghaibi wasyahadah urang bakal izin terus ka Gusti Allah ketika urang aya izin di Gusti Allah iman urang berarti luhur ketika urang aya iman urang hayang ibadah bae ka Gusti Allah dengan kaseneng ibadah urang aya anu senengna salat bae aya anu senengna teh maca Quran bae aya anu senengna teh maca shalawat bae aya anu senengna zikir bae anu senengna tafakur bae terserah kumaha kaseneng-kasenengna ya Allah mah maha uninga urang sanajan diuk bae ge kieu di jero hate urang ku ari keur uca-acok cagat ya urang teh ai tatangga aing manggeus kabeli motor aya aing mancan emangna ku Gusti Allah teu kanyahoan di jero hate urang teh geus lumayan aing mah ieu perusahaan aya mobil aya imah aya pamajikan aya ja itu ge hayangeun ka aing mun aing nyandung sedeng atuh kanyahoan ku Gusti Allah kuno kolot mah kuno pamajikan teh ku Gusti Allah kanyahoan bae kanyahoan bae kurutak kertek urang lumayan ieu cek urang aing digawe ieu teh rada baseuh di perizinan lah aing mandek make birokrasi setan bae geus lah ngandalkeun birokrasi nu asli mah angel kasugih geus bae ku ari mah soal SK perizinan teh kumaha aing bae nu penting beuteung aing dayut ku batur teh kanyahoan ku Gusti Allah kakara kertegna bae ge kanyahoan hieuh ku wage atuh alimul ghaibi was yahuun gas nu mantak lamun urang boga kayakinan Allah nyahoan beurang jeung peuting tah urang bakal izin bae ka Gusti Allah jeung moal aya sieun kana naon ge jadi kanyahokeun ieu ku Gusti Allah urang beurang Allah nyahoan urang peuting Allah nyahoan urang keur lobaan ge Allah nyahoan urang keur sorangan Allah nyahoan boro-boro zahirna batin urang ge nyahoan boro-boro naon aya ieu darah nu leumpang di awak urang ge nyahoan aya gangguan naon ge nyahoan Gusti Allah mah nu gaib cak urang Gusti Allah mah teu gaib eueuh nu gaib nisbat ti Gusti Allah mah eueuh nu gaib nu madak jelema teh bertahap kanyahona tentang batin teh ya dibere ku Gusti Allah bertahap ketika geus dibere teu jadi gaib nisbat di jelema nu geus dibere nyaho ku Gusti Allah ebreh teh cak urang gaib sateh cak si fulan mah henteu cak si fulan gaib cak si fulan nu ieu mah henteu lamun urang nyaritakeun kubur cak urang mah gaib ya cak Kanjeng Nabi mah henteu lamun urang nyaritakeun ku ari neraka gaib teu kadeuleu ku urang jak ku Kanjeng Nabi mah kadeuleuhan nyaritakeun sorga nisbat di urang mah gaib lah deui nyaho ge teh Kanjeng da Kanjeng Nabi mah paningali teu gaib nisbat di Kanjeng Nabi mah asal nyaritakeun sorga cak Kanjeng Nabi teh anjeun mah teh nyaho sakumaha nu dikanyaokeun ku kaula aya naon kitu kaula mah ketika nyaritakeun sorga tah di pipinding eta tah di tembok eta ku kula kadeuleu sorga nyaritakeun sorga kadeuleu sorgana nu mantep ketika Kanjeng Nabi dituntut coba Masjidil Aqsa kos kumaha Kanjeng Nabi ngahulang sakadang breh Masjidil Aqsa aya tek coba lawangna sabaraha dihitungan ku dengan 1 2 3 4 5 dah sekian di hareupeunna eta gaib seperti Kanjeng Nabi mah
Namanya gaib teh ieu teh nisbat di jelema anu teu nyaho. Nu dibere nyaho mah teu gaib. Di ieu kagaiban nyaho kana gaib ge leuwih luhur deui. Padahal Al-Qur'an geus ngajelaskeun. Eueuh nu nyaho kana gaib illal gaib kecuali nu maha gaib. Tapi kan maha kawasa Allah jeung maha nyaha Allah aya hambana nu dibere nyaho. Nu dibere nyaho tentang gaib saha eta? Para nabi, saha deui? Para wali Allah Subhanahu wa taala. Nya nangis embungeun jarita-jaritakeun geus kitu geus hiji kanikmatan besi dicabut ku Gusti Allah. Eta Allah mere kos kitu naon? Nambah keyakinan buat dirina. Model kos kieu bae eta urang mah pan lamun salat beti-beting wiridan dipeting ngantuk. Biasa tama emang manusia mah ngantuk komo seubeuh beuteung. Atuh ngantuk bae, lain peuting beja beurang ge ngantuk bae. Emang si eta mah meureun watek ngantuk kan. Nah, ieu mah penting. Allahu Akbar. Ku mantepna keyakinan ka Gusti Allah. Terasa aya Gusti Allah, terasa hadir Gusti Allah. Terasa aya bahasa innallaha ma'ana teh di dirina sehingga izin ka Gusti Allah. Salat teh teu karasa, teu ngantuk, beres salat zikir. Nyaho-nyaho tarhim atau subhanallahu akbar Allah nyana ge kaget asa sakedeung amat tadi ti jam 1 atau ti jam 2 datang ka subuh nyana sorangan ge kaget cara ku teu karasa amat nya asa lah 10 menit eta geus dibere maziah ku Gusti Allah ta jelema eta teh nisbat di batur mah capek ti jam 2 datang ka subuh tapi nisbat di si eta mah kok henteu geus dibere ta eta kakarak awalan da kos kitu teh ketika salat teh ngeunaheun biasa Allahu akbar kacipta maha akbarna Gusti Allah sebab Gusti Allah teh nu ngadamel langit ngadamel bumi Gusti Allah teh anu ngadamel dunia jeung akhirat Gusti Allah teh al-muharrik wal musakkin anu mangarobahkeun jeung anu nyicingkeun kagambar ka maha akbarna Allah nu mantak asa dihareupeun bae rarasan teh Gusti Allah ketika manehanana Allahu akbar geus leng teu inget ka dieu hiji Allah kosong di jero hate salian ti Allah bae hiji nikmat bakal dan salat teh ngeunaheun salat teh sebab nu marentahna Allah dirobahkeunana ku Allah rarasaan bareng jeung Allah sedengkeun Allah teh boga sorga geus asa nikmat bae non salat teh ngeunaheun Allah 4 rakaat teh asa sakedeung hayang deui salat asa sakedeung asa ngeunaheun dibere maziah nisbat di si eta mah ngeunaheun salat nisbat di iman teh tuh mata ku Gusti Allah dibere beda-beda ieu keur carita deudeuketan ka Gusti Allah ieu keur carita nu gaib heula mulai Allah mere kuari lantaran dirina geus galengitkeun ria ku cara meunang ti guru teu sambarangan ayana di dieu ria teh kemudian ditapakuran ku manehna di morokobahan Gusti Allah sehingga ria teh eueuh asal geus eueuh ria ikhlas karana nyana geus bisa ikhlas Allahu akbar ngaji bisa ikhlas sedekah bisa ikhlas nikmat ikhlas teh amis perasaan diri aya di batur ria bakal kanyahoan gaib padahal ria mah urusan batin tapi bisa kadeuleu ria teh budak yang kalem teh budak san ajan dibagus-bagus ge ku ahli ikhlas jelema nu ria kadeuleu pantulan ikhlas seseorang ria jelema bakal kadeuleu padahal mah ria mah urusan qalbu tama tapi ku Allah dibere nyaho nyana teh tah ieu teh nisbat di si ieu mah gaib urusan ria teh nisbat di si ieu mah teu geuninganan nyahoeun antara ria jeung teu riana eta kunaon eta Gusti Allah maha sagala-gala alimul ghaib wasyahadah jelas aya nu makhlukna nu dibere ala kadar nyicipi kanikmatan sifat Allah tuh nikmat lamun geus datang ka dinya alimul ghaib wasyahadah ketika Syekh Syiri Sikti dibere duit ku raja nyana embung
ketika dipaksa nyana embung katilu kali lantaran ditanya nah mama make embung ieu teh dibere duit henteu ah kula mah kunaon emang henteu bae kunaon eta lantaran kadeleuna ku sesiri sikti duit eta getih dibuktikan lantaran dipaksa ku ajudan raja ditarima ku nyana dikekeuh kulucur getih ka handap mantap kula embung teh ieu teh getih kadeleuna doang cek seseri sikti ieu teh duit rakyat ieu teh lain kudu dibikeun ka kula kudu digunakeun kana sakumaha mistina lain dibikeun ka kula tah ieu teh duit rakyat anu salah penggunaanna mantap kula mah jejenis najis teu hayang kula jelema nu narima atuh kadeleuna bae duit jeung loba kabutuhan tapi lamun jelema nu geus bisa deuleu eta teh getih atuh jejenis najis teu hayang sabaraha miliar ge teu hayang getih atuh jang naon getih urang mah lantaran teu bere deuleuan kos kitu malah nyeun proposal kamari geus mushola kamari masjid kamari dieu majelis taklim hulu anakna ge dijieun proposal ih atuh nadaon duit rakyat haram getih digunakeun kanu lain jalurna getih teh embung lamun nyaho nisbat di urang mah pan henteu nisbat di eta mah henteu gaib ja eta teh duit teh kajahoan ku nyana bahwa eta teh duit getih teh ya Allah ya Rabbi tu alimul ghaibi was Allah maha uninga kana gaib Allah uninga kana syahadah atuh geus jelas Gusti Allah nama rakyatna masyarakatna kaumna hambana aya anu dibere menikmati ilmu Allah tentang kagaiban atuh kumaha Gusti Allah bae ai Allah menghendaki baja babari bae gampang jasa atuh janu Allah ya kumaha aing bae Adam teu boga bapak teu boga mah jadi sia jelema atuh nu aing ieu cek Gusti Allah teu kudu aya bapa indungan geus beres Isa teu kudu aya bapaan geus asal aya indungan jadi bae geus tuh kos kitu di Cikupa oh bapaan jadi bae geus bapana mudik ka ditu nyana reuneuh ya Allah ya Rabbi alimul ghaibi was sok kira kurang kuari ditapakuran diri urang datang ka kena hargaan diri urang lantaran satungtung diri urang aya hargaan eta lanu ngahalangan diri urang ka Gusti Allah harga awak urang ya urang ge awak aing mah lamun make nu kos kitu mah teu pantes mah nu ieu rada mahal eta lah nu ngahalangan urang jeung Gusti Allah ngahargakeun diri urang tuh aing mah naik kapan teu pantas pansa mantaman yang rakyat jelata minimal Fortuner ngahargakeun awak nyana ngate pantes karena naik Avanza rada deres naik Fortuner iyalah hijab antara dirina jeung Gusti Allah moal nikmat salat model kos sebab ngahargakeun dirina boga harga batur ngahargakeun ka urang masalah diri urang mah ka diri urang ulah anggap diri orang teh sampah anggap diri orang teh tai kebo anggap diri orang teh tai kotok malah leuwih mulia tai kotok timatan urang tah mun geus boga perasaan kos kitu nikmat ka Gusti Allah ngahambana luar biasa satungtung urang ngaraja di hareupeun Allah maharaja atuh moal nikmat kudu ngahamba di hareupeun Allah nu mantap Kangjeng Nabi mah ngahamba bae henteu pernah nyaritakeun leuwih ti hamba dina ayat nage subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil bi 'abdihi henteu bi Muhammadin henteu tapi tetep bi 'abdihi ngahamba eueuh nu leuwih ti hamba mantap Kangjeng Nabi teh luhurna teh boga rasa hamba di hareupeun Gusti Allah nah ieu urang ge di hareupeun Gusti Allah teh bage ngahamba cari tengah hamba teh kurang tuh ulah dihargakeun awak kurang teh lah sapira awak kurang awak kosia so amat daharge kudu ujung daging kotok coba sekali-kali bareng jeung kotok sia ada cek Imam Ghazali lamun hayang nyaho diri urang sombong apa henteu ngahiji coba jeung jelema kita ngahiji ku Imam Ghazali sok hijikeun diri urang jeung manusia barang jeung jelema
ketika orang hayang diharap bae lamun di tukang orang bendus sombong aya di diri sia babari teh lamun naik mobil hayang nu bagus bae embung nu gorengna aya sombongan berarti di diri sia lamun ngariung hayangna di kasuran mah aya sia tah kiai sombong bin goblok beda jeung di ajeng-ajeng teu hayang tah mah jelema mah dirina mah ieu atuh batur ngahormat urusan batur tapi lamun urusan sorangan mah waduh datang kiai kasuran sia mah kos kitu sarua jeung calawo aing kasuran ya kiai mah teu bantes tadi kasuran bere cai heuh amos ya mah mending teu aya tutupan Masya Allah tutupan atuh tah make tutup make tataka cak cenah meureun deuk nginum tatakan meureun teh eta kos kitu teh eta sombong ketika orang hadir haju awak orang hadir kieu bae teu ditanya-tanya teu ditoel-toel di diri orang sial aing hadir ku hadirna nanya naon sombong hijikeun urang jeung batur coba ge lamun ngarasa akur bae dihormat sakitu teu dihormat sakitu diajeng-ajeng sakitu teu diajeng-ajeng sakitu bah geus mulai bagus malah mun dihormat-hormat teh urang ngazana muringkak bulu mama al-alim al-allama al-fadil al-syekh tolol tuh belok loba amat sih orang keheul teh Allah maha uninga berarti orang aya kieu Kiai Saifuddin yang terhormat Dokter Andes kurang hiji eta bang guys tinggalkeun kiai kos kitu mah bangpak boro-boro ndek ngaleuleuskeun batur pugunyana ge heuras kos itu sombong hijikeun coba awak urang ketika awak urang teh hayang dihareup bae hayang dihormat bae hayang dipuji bae sombong aya di diri urang ketika akur mantep nah engke ge ngeunaheun salat teh ti dia ukuran diri urang kuari lamun urang asup ka restoran lain aing teu pokos kitu mah nya warteg balik potongan aing itu tuh nelayan aing mah tah eta berarti sombong asup ka warteg geus sembung nah eta boga rasa kos kitu teh ngahargakeun diri Allah uningaeun ka jelema nu ngahamba ka jelema anu ngapangerankeun diri mangerankeun harta mangerankeun makhluk mangerankeun benda hartina aya karesep salian ti Gusti Allah na ieu Allah nyahun sing hade nu gaib eueuh nu gaib di Gusti Allah ma'alimul ghaib penting poek bongkreng buta rata di jero taneuh di tengah-tengah aya batu hideung di tengah-tengah batu hideung aya sireum angletik-letikna sireum ku Gusti Allah mah kadeuleu bae ku Gusti Allah mah kanyahoan bae